Waalaikumsalam, Cimot. Salak. Mam salak eta? Nuhun. Oh, mending nyanak teh hiji. Nuhun, Bah. Sok siapkeun nya. Aya naon Cimot ka dieu? Cuma bade naroskeun. Kumaha? Aya syarat kawin teh naon, Bah? Ah, Cimot mah geus mikir anu kitu. Gua ka mikir anu kitu. Jangan manjing umur Cimot mah. Ngakeun bae, Bah. Mun anjing gede. Teh apal syarat kawin teh kumaha? Ulah, geus Cimot mah jauh keneh. Hiji we, Pak. Ulah loba-loba jeung deui ami apal Cimot. Heuh, ku abah bejaannya. Ya. Syaratna kudu boga kabogoh, baru bobogohan. Duh, Bah, mun lapar bahayanya, Bah. Bahaya kumaha? Sameme sarapan kudu sarap heula nya, Bah. Hah? Nah, oheng ngopek wae HP. Ieu keur diajar ngadamel puisi. Wah, pinter Adi Cuneng. Sur kaset teh pinter deh. Nah, ngadamel naon kitu oheng? Ngadamel puisi. Wah, pasti sae puisina. Cik ngadangukeun teteh. Saat kau masuk dengan bulunya, rasa sakit sampai berdarah. Ku goyang-goyangkan, pegang batangnya. Hop hop. Nah, kitu puisi teh bet jorang. Nah, jorang Cuneng pan eta mah puisi. Judulna nyikat gigi. Hah? Uce, yuk piknik sesoranganan wae geuning ece ka dieu. Ah, mending sorangan atuh Neng, teu loba beban pikiran. Yeuh, batur mah abring-abringan jeung salakina. Terus mobil Imas mah ece apa teu? Teu. Meuni dimanja ku salakina teh. Dimanja kumaha kitu eta teh? Yeuh, poe Senen dipangmeulikeun teh kulkas. Terus Poe Salasa geus meuli lomari. Terus tak kamari poe Rebo meuli motor, Cuk. alah teu cuma moal rek panasan ku batur. Ieu ngan ke lamun rek balik ka imah. Tah kumaha ece? Ka salaki rek minta pangmeulikeun mobil.